dudurur man kade. Baya banjir ngancam urang sadayana. Tuh tinggal itu. Komo nu bumina cakap wahangan mah sing hati-hati dudurur. Mun aya hujan tengah peting, oma tulah cari badeng. Sasa kali tingali karuar. Busi cai tos saruheureun beheung. Buru-buru gerak ngarunsi ke tempat nu aman. Nah, dudurur ayeuna ge urang sadayana masih sararedi. Soalna dinten-dinten kamari tos terjadi banjir bandang, sarang rangsor, di daerah Bogor. Ukiduna abdi oge asli di Bogor. Ngan tempat sarang kejadian tebi sarang bumi abdi nu mantak dudurur. Ayo urang ti ayeuna kedah bisa mencegah. Mencegah teh sebelum kejadian. Urang kudu tos antisipasi. Kira-kira naon anu bisa bendang banjir. Nah, diantara kecil pembuang sampah kasolokan sembarangan. Tong menembang pohon sembarangan. Ngarah hutan nu ti tonggoh atau nu ti huluna katahan kutang tangkalan tuh. Anu teh ditembang teh. Dan segala perbuatan pasti ada dampakna. Memang teh si gampang nu nyarios, tapi santuna urang sadayana bisa mencegah kejadian banjir bandang. Kun hal kecil-kecil teh. Pesan ci abdi anu bumina sok lawan banjir. Mangka deh surat-surat penting simpen di tempat barang-barang berharga. Geura simpan di tempat aman oge. Nya anu leuwih penting mah nyawa anu jeung kasalamatan urang. Dudurur. Nah, kitu lah pesan ti abdi tentang waspada banjir. Kadenya dudurur kuring jor ganteng yakire. Atuh nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya biyallah. Allah deh gitu, indahnya ciptaan Allah guys. Sunset guys, sunset. Udah sunset loh guys. Lokasi syuting nih guys, mantap guys. Awas, waspada guys. Sini lo, sini ngapain di situ? Jangan. Yuk, mereka direkam samin biu. Wah, licin, ayo. Pada guys, jangan sini pegang tangan aja. Bisa kegeledak dia.